Selamat pagi guys. Di mana coba ini? Di suku Gunung Salak. Come on, kita jalan. Barusan aya buah wae siga judul film. Black Latte. Black Latte. Negro naon atuh? Negro di sate gitu. Black Latte. Wih, lihat kebun kemang. Kebun kemang asa di India, ieu mah tadi dia mah. Balong. Kita tena-tena ya. Ini bukan rumah, tenda dari plastik. Dari plastik. Jadi kamarnya. ini kamar. Kamar teh ku plastik. Jadi di dieu larangan aja sedikit. Teu kengeng nyana cutter. Disiswe. Nelingi namina kebun kemang. Kebun kemang. Kebun kemang leuweung dedegan. Tuh, buah kemang matahari. Kita di pelak sabaraha jenis buah matahari, lavender, Enak gak? celosia, Enak pisan guys. marigold. Enak pisan aslina. Kayak buah, nanti buah-buahannya saya kasih tahu deh nama-namanya. Ya. Makanya ikutin aku guys. Kayak itu. Nanti tempatnya teh itu. Leuweung geledegan. Leuweung Geledegan. Hotel Leuweung Geledegan. Jadi konsep hotel Leuweung Geledegan mah leuweung aja. Ini tena-tena, kamar teh tena-tena. Aduh. Hai guys. Hai guys. Tuh guys, jadi guys malah kemang tiali. Guys. Betul mah malah kemang teh oleh ini mah enggak. Apa ini? Tidak ada tenagaan tuh, lihat. Ini kreatif bunga semua. Ya, tim jadi yang kreatif bunga tuh. Aduh. tim leuweung geledegan. Leuweung Geledegan, guys. Aduh. Tuh. Dan itu aya filosofina ieu teh. Kampung teh pas masa pembangunan teu kahaja Pak, tubruk ku alat belerang. Jadi, guys, Terus tos cigah pae. ieu teh namina jamu runtuh. Jamu doyong. Ya, jamu doyong. Runtuh yang mah runtuh. Aya filosofina ieu teh. Jadi ketika jatuh jangan patah semangat. Tetap semangat akhirnya nabi kasaean. Alhamdulillah. Tampilan saya buah-buahna jadi saya jadi leuweung. Nah, jadi lamun guys gaduh tangka jamu tong diruntuh-runtuhkeun. Teh cenah ajeg. Ya guys. Guys. Perhatikan jalan kakinya. Tuh. Nya eta justru eta ya kayak keanehan. Langsung cingekeng guys. Jadi mata air ternyata bisa dibikin. Itu dituna mah asli ti gunung. Tingalikeun make jeung di Oh iya sudah asli ya mah kanggo tamas tuh kanggo dileupkeun. Sanes bisi cingogo we di dinya. Ulah eta mah ditata di lemur teh. Asa di lemur. Mereka berpulang kembali. Disebut teh naon atuh teh? Solokan. Kamalir. Jadi kamalir teh ngarah teu banjir, tah siga kieu. Ma aya runtah, nah aja di batuan tuh, batu ge dipelakan. Kita mengageungan batu. Aya tuh guys, kasih. Guys. Ieu teh janten tamu teh pami lebat ieu nya. Tabuh satu teh ngawitan tur ka leuweung buah, jalur teh ka di Kapeng ter. Nah, jadi katabu kiluan lah istirahat di dia kalau pepotoan di kebun kemang. Tabu opatan lebet ke kamar. Tabu 5 atas pemanasan. Aya tukang cuanki, aya tukang bandros, nguriling tenda. Ada. Sareng kue putu ngahiu nian. Oh. Biasa tamu teh meser enggak. Panjarang-jarang di hotel mah, ieu mah ditarangung keluarga di dia. Sareng meser. Meser. Warga di dia di diberdayakan. Diberdayakan. Tuh, makanya guys, kalau konsepnya yang jelas. Hotel teu nyadiakeun bandros. Ya. Ada tukang bandros. Beli guys, beli sendiri. Daripada kita apluk-aplukan ke sana mencari bandros, mending di sini. Di Geledegan. Leuweung geledegan. Tabu genep, tabu 7 homi, ngarempol di dieu icalan teh.
Mempol ngariung. Kalau di itu ngawitan dipasang layar tancap nu baheula teh nonton film Roma Irama. Kita Ngampar samak nontonnya di luhur. Gitu konsepnya teh. Mangga lajeng. Ya mangga. Lajeng anjing sadayana. tah guys, ini teh kreatif bunga lain hileud, disangka hileud. Ini teh kreatif bunga. Tuh lihat. Tim landscape kali di foto lah di foto mumpung aya mah kangga. Tim mana? Sok, kita heula. Tim Lenset. Mangga. Nami naget tim Lenset lain hileud, banyak hileud. Jack, Pak fotokeun Jack. Safoto Jack, mang fotokeun semuanya. Nah, atuh Kang di sini. Sesi foto-foto dulu. Sok mangga. Oyong nu benten. Lawan Garuda. Nu benten. Lawan Garuda. Nu benten. Lawan Garuda. Tim ini tim Lenset. Landscape. 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 Hah? Landscape kan gitu, landscape. Lain hileud. Bukan landscape. Landscape teh Ieu mah Mangga. kebun bunga. titik enggal nu kanggo moto pangsae nama di dieu. Ajuna ka ditu. Ka dieu mangga ka ibu. Kami dinten mingon di dieu teh kanggo aktivitinya. Oh, iya. Pasti Coba lihat pemandangan. di mainan luar-ruang di dieu mah. Oh iya. Ayo gatri seperti di Pangalengan nu ngangge triplek ya. Hmm. Tok guys. Lihat tuh tinggal guys. Nah, kali dia yang rawas mah kadi ninggalna kadi itu pangsae nama naik kaluhur. Piu nak sepiu guys. Piu. Ah, di dia ya ketinggalan saya nama. Nah, Ini masih tahap pembangunan terus menerus. di titik saya na LG. Ieu mah beli aya perform pada nyalung naon teh di dinya. Di tengah rumput, saralikna dina jukut gitu. Tuh, jadi guys betul-betul leuweung geledegan itu betul-betul leuweung geledegan. Itu tenda-tenda itu. Ya, Kamar-kamar. kamar-kamar tapi pakai tenda itu tenda. Udah mewah dalamnya. Mewah pisan. Kalau di Lemur malam toro, di sini mah selong masih kena aya nih peteuy selong. Guys. Alhamdulillah responan Silong. ngawitan dikenal. Lagi pengkeren urang teh Gunung Salak teh ya. Salak di payun Sukhoi. Nah, ada Pak Tingkong. Nah, nang teh kitu goyang. Buahan, jamu jenisnya jamu rupi-rupi. Saya kamera ya, tamunya. Enggak lah. Thailand itu mana? Ya. Kayak ayam jamu kulitnya ya. Tas istirahat tas sarapan teh kan? Atas Oh, mangga we saya sarapan. Oh. Udah acan. Nah, aya namina jamu pasang leang, bajang leang. Bajang leang. Lubut-lubut. Nah, Jambu guys. Nah ini teh leuweung buah namanya juga tatangkalan jenis ya, ini jenis jambu ya kebanyakannya mah. Dari mulai jam nanti pote Pak ini sareng sawo. sapote sawo. Sanes lotek sapote sawo. Jadi jamu sapotek. Jadi aya jamu, aya sapote, aya sawo. Tuh ada sawo bermacam-macam. Makanya guys satu kesini guys kepada kebun. Kepada leuweung geledegan intina. Ayo guys ayo. Ayo mangga ka jalan lagi lawas. Tadi luhur teh Pang Ageng eta tangkal manggis, pangu mun di Sunda Mau, oh itu ya. Eta pami menuju pae nuju ka biasa opat karungan, pangarasan luput bisa. Ada ieu namina berarti sapote. Di Amerika Tengah teh ya, buahna teh sapertos sawo, dagingna teh hideung, nuangna teh ku senok. Sapertos hideung coklat tah. Nah, judulnya Bedek Sapote. Biasa tengahnya senang. Biasa. Oh.
Yuk. Ada 2000 dabu ke Bogor. Sok udah jadi tukang gais-gaisan ku iya atuh. Pegang kamera. Enggak. Bisa jadi tukang gais-gaisan. Antepan eta tukang gais-gaisan. Kontena. Tiba tiba gua tukang gais-gaisan nih. Tanu nelpon tah. Tapi nyeker. Kan ngador. Oh, Judulnya ngador kan. bedakeun channel. Enggak, kan situ di channel orang beli. Oh, eta. Tapi yang ngadoran. Dan newak mah kandang. Kemarin mah ngambilnya video pendek pisan. Untuk lemari. Sinanya. Kayak kepanjangan. Kita tenggelam tapi terjadi bos. Namanya itu biasa tepang langsung ya. Bisa. Dok duren banyak kan duren. Ya, di sasi Februari akhir pas asah insya Allah. Mangunya. Langsung. Wuh, Lobot. bobot kieu. Mangu Lobotnya. Tah mang pango tumpangan mah dicolok ku jarum dipayahan hiji lamun tina cupatna 4 di jeron kilu. Kumaha padahal kumaha. Dan sepanjangnya margi di kawatan teh kanggo naon? Ieu teh kanggo anggur. Oh areuy, areuy. Areuikeun. Ieu tabungan 20 varian anggur. Alhamdulillah. Nanti Itali ini Puselio, souvenir. Anu kanggo konsumsi emang. Ini mah perawatannya harus betul-betul kayaknya. Tuh angguran gak ada ini. Tahun payun mah terus ngawitan iya wae geura. Halo, terus ngawitan pruning. Ngawitan bung buahan di kawit mah seueur itu. Terus dialaan. Terus lebat karena kemuan mangga. Ieu teh Manggana rupi-rupi. Cokonan, red emperor, kinwen. Itu anu lokalna aya di Pengker, sapertos aru manis nu biasa kurang tua. ya agengna saduy ka sadeuy kumaha. Ageng sapote, Tangkalna. agung pisan sapote mah pirang langkung ketinggian dugi ka 6 meter. Ketinggianna teh. Buahna margi ayeuna masih jarang di pasaran sabutir teh masih Rp150.000. Masih jarang. Insya Allah kalau 10 tahun kapayun tos seueur di Indonesia jadi komoditi oge. Langkung biasa dinikmati ku sadayana. Langkung mirah deui paling. Tapi kontur tanahnya cocok kanggo ieu gitu. Kontur tanah kalaresan di 700 di atas permukaan laut. Sesuai sebenarnya. Kalau di Amerika Tengah ge di area nu subtropis. Jadi ketika ditanam di dia alhamdulillah dengan cocok dengan mana orang dia Lain ya buah kene. Itu guys ini kita buah ini teh. Ya, guys. Guys, Buahnya segitu teh. Pote. Buah sama latte. Sama latte. Nah ini guys itu anggur itu. Ini teh anggur ini teh. Nanti teh ngareuy kepada kawat ini nih. Jadi nanti ngareuy kepada kawat ini. Nanti kalau kita ini anggur petik di sini kalau di sini sekarang mah jangan ini mah kawat. Sudah buapkeun jangan. Ayo guys. Guys. Ini bermacam-macam buah nih guys nih. Buahan pada itu. Ya sapote parigata Pak. Parigata teh belang. Lain kali Parigata. Parigata. Sapote Parigata. parigata. Jadi buah nate siga tidak menarik kok ketinggalin nama. Tapi rasana guys. Ini teh berasal dari Amerika Tengah. Amerika Tengah. Nah, di penguitan pentil dugi katiasa dituang salapan sasi
Sami sareng kakak. 9 bulan sami jeung ngalahirkeun. Jadi lamun urang teh mun kitu tah ngalahirkeun. Kita ya. Kieukeun deui asa we. Asa. Nah jadi tah kitu guys. Tuh ini tetap anggur nih. Nanti pengaruhi kepada ini, kepada kawat, nih anggur Kayak tuh. tadi kan. Kayak tadi petik ingin anggur ini. Bentuknya kayak tadi. Ya aduh. Eta mangga, cokonan, mung teh acan buahan. Mang ini tak ieu teh mangga cokonan ini teh judulnya gede apa? Cokonan sanes aromani Si Conan gini na film si Conan. si cokonan sama pedang agung anak kuda. Baca cokonan teh. Sami ini masih langki namanya Grumikana. Nah, naon ieu? Agung beli si Guru Minda. Buahna teh alit Tuh. deung. Aya sekian hiji tunggal. Siga judul lagu guys, Grupikana. Kana. Tah Grupina ieu, Grupikana itu guys. Mansur nih, Mansur. Mansur. Remur pisannya. Aduh, alhamdulillah lihat guys. Olahraganya ka dieu apa intinya? Cocok olahraga belum apa-apa juga udah keringetan. Udara sebetulnya dingin di sini, cuma buah-buahan. Ku sadaya terang, janten di dieu teh mulai bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Di tiap tenda teh aya Kupejeun. tiap tenda namina kongres. Ngawangkong seberes-beres. Kongres. Margi pamit tamu di dieu kadang kamalinaan. Tabu 11, tabu 12 teh tacan rengse. Ah namiana sakanana namina kongres. Mangga kapal di dieu. Kongres. Anu buah margi di dieu teh kapan awal janten sementara mah atas izin hungkul anu sanesna mah teu kengeng dipetik. Bila mana dipetik saya amanah ti nu kagungan. Burut ya. Burut. Tapi pamino hayang burut mah. Oh, mangga. Guys, kebian we. Itu kongres namina Aussie Plum di Australia. Au Aussie Iya, teh. Plum. tuh. Ini buahnya nih. Ya. Ya. Jadi namanya buah Aussie Plum. Aussie Plum teh dituangna teh ku kangguru sanes ku biguru, ai biguru mah ngawulang we di sekolahan. Ieu mah kangguru di Australia teh kada kanu ieu kangguru teh ieu. Barukeun teh nya gitu guys. Jadi segala aya we di sini mah guys. Aduh kumaha teh nya harus bagaimananya? Cek Indonesia mah harus bagaimana? Bangga. Bangga. Ini tangkal naon coba ini? Namina Solanum. Tinggali mun di urang mah daun pulus. Lokalna namina terong-terongan. Solanum. Buahna ini kayak terung. Indonesiana terung, Sundana terong. Terong we teh terong. Teterongan. Terong leuweung teh ieu guys. Halah, marukan teh. Naon cik nu can dipelak? Tarsan. Nah, di pagi teh tiasa ngawangkong, tiasa ngopi, tiasa diskusi, ngariung. Biasa sambil manggil nu icalan kan di dieu teh. Tuh, Kantuna kopi di dieu. leres bisa. Kopi jagona Mun pami di ceng. Nah, mun kopi leuweung pami di Kopi leuweung geus dagang. Kopi leuweung, ayo kopi leuweung teh. Capengkereun tah nu sok dina aya dina lagu dina namina Kemang Harenong. Tah nu sok dioseng pangintennya. Nok dan pelor teh tangkal nok dan pelornya harenong bawel daun harenong harenong aya kene ya Allah terima kasih ya Allah masih aya nu ngamulai ternyata urang teh teu hariwang teu kudu hariwang lantaran masih kena aya sok sanajan ukur sababaraha gelintir nu ngamulu leuweung tapi nah jadi kieu Tadi dia dina perejan lagi di perbudak kawit nama kan lahan tidur pangkalan subuh pelaksanaan kantun kirinyuh. Jadi ketika pembangunan leuweung geuleugan nu dipayungkeun melak tangkal di dieu. Mata ke gampil sagala rutina. perizinan tangkal Kanggo cai dari dia mah malah disidamel biopori. Tangkalan di tamihan. Bangunan di sisipna panggung.
jantan tanah tetap kanggo resapan air mah. Resapan air mah aman. Fungsi sumber air ge malah melimpah gitu ya. Iya, pasti. Nah, kamar ge namina ekolog teh hunian berwawasan lingkungan. Ka panamian eta sagala rupina kada sami. Kada satipe, kada sakonsep. Hunian berwawasan lingkungan. Rapat nih. Mohon. Ah ngarobrol itu kamar ieu mah. Iya, tempat Ngaduruk Ngaduduruk, kan di dieu mah. Sulup gitu. Oh. Seeng wae abdi mah seeng tamaga gaduh 5. Sing tamaga. Seeng tamaga gerengseng wae gaduh. Teko tamaga we aya. Nah, ieu dibacakeun manfaatna apa? Eta tadi uningakeun aya nama pemanas air naon itu manfaat pada kolot baheula we. kalau baheula Ya. kuningan ya. Tamaga mah seeng teko tamaga teh matak si inti panganaran mah. Aduh, begitu lagu meniti teh nyerap. Balatak anu seeng tulang. Tayeuna jadi di dieu teh ngeukeun kedah aya ruangan. Kanggo ngawanokeun parabot rumah tangga. Terus bisa Pingawitan hihir, mohon dulang, asupan, dadak paleun. Mah air mah palen air. karena milenial mah terus teu ka Tuh, areuteuh kemarin tuh. Lisung, mana bisa jaga bisa ngarenghap tah. Di dieu. Di mana? Ya pare pan ditutup di dieu. Hirup mana ku sangu tah ieu sanguna. Hari Tah kurit na jelema ku sangu. Tah saya ieu. Kira sok Saya ulang ke Panama. Gaduh abdi mah kitu. Anu bunuhkeun dibunuh. pada mata manfaatnya kena sisi kesehatan. Itu manfaatnya. Ya nama saya teh kan instan. Pemanas air, ngopi, pada dampakna pangitunya kena kesehatan. Mana ka salat kapung Gayung batok teh, ya. gayung batok asupan. Tak asupan teh abdi milari anu asupan anu pokoe wae wangkuna teh aya plastik. Terus tas teh ieu deui teu ori. Milari asupan wangkuna pokoe boboko wangkukoe tetenung pargi nyimpen rencangna. Rencang sangut terus yang masa teh simpen tetenung. Kayu teu salang simpen di luhur. Apa kunaon teh tetenung naon? Kan apa naon teh? Jack wae teh apa? Pipitnya apa? Pipiti Itu tiga niru. Itu. Iya kan? Dia teh apa? Kayaknya. konca nih kalau air lepas Besek, dari besek apa PPT besek? ya. Besek besek nah. Tapi itu biasa. Cangke dong. Pakai dong. Pipi aja teu apa lu. Ari Besek. Apa kantos sarung Tiga wadah. Mohon. Tiga wadah naon aya namanya. enak ya. bukan sepatu kan Tah muntah kan. Bulut. abdi mah hanya nah ide kecil nah nanti Ya. kalau butuh barang Turub saja. Turub saja. Jadi Oh. tempat Saya saja. apakah komunikasi ya turun depan turun sana. Tapi jeung turub nah. Jadi Tutup kita. Ya. pipit tenong Pabrik Ya. kapungkur mah hajat anu naon teh ngangenu gitu. Ya. Tempat nanti aya Ayeuna ke plastik, ayeuna mah. cabe genot. Ya. pipitit dina pipitit teh asa cabe asina PPT lamun laukna lauk masih segede atau mujair Nah, lamun Ya. nogna nog meri Apa? lamun nu beunghar hiji anu sangsara mah sapotong Nah, beda itu. sangsara mah sapotong nogna beunghar hiji ayo pasti. ah ase cabe terus eta oseng tumis nya. oseng kentang Ah, res tentang. itu teh bear sangunna teh da puguh da gas burase tuh lamun nu beunghar mah ditutupan pipiti teh hidangan teh sangsara mah teh sapotong begitu ge kan ke daun Beri bolong. ah Apa itu mah apa? nya tapi jadi menentukan segmentasi teh dirinya segmentasi beda tuh hai beda Tiga wadah. Poci teh poci lah. teko Teko. poci ngan poci itu mah geus katarik tuh orang Tionghoa poci Nah, nama teko Kalau wae sih. sarua cuman bahasa ke Tionghoa poci
Kosalwati gitu. Seeng. Ya eta bukan naon sakrolanya. Kami ya mah marki sama nih. Nu mari kasih. Pas berwahan tuh kalaluan karena beli asa. Terus Bisa ami. ayo nu hasil. Eta mah sakrola maksudnya. Sambil di iya tuh Pangojayan. Terus sambil bari ngalang naon atuh ieu mah apa. Alhamdulillah. Betulnya. Iya mah. Kadang langsung disunahna. Harendong, bawel daun harendong ini harendong namanya juga ya. Ayo kita ke sana ke ini Balong Ngojay. Indonesia nama kolam renang. Pangojayan, Panggojayan. Pangguyangan. Pangguyangan. Ayo guyang. Guyang. Bikin dos acung di sarung tualet. Tualet. Anjir. Tolilet. Oh, iya. Dibawa ke dia soal. Hah? Dibawa soalnya. Ini kang mungkin pas pada jamna pas nol kita tabuhan kurang ganingkun takulan sareng di ditu teh tabuhan teh Nuhun Kang. Ngeten nun, Kang. Tabuh aja. mangga ini Tabuh. Ya kan ini kan. ada oh di sana iya teh masih masa raya latihan Ya. janten panamian segala rupi ge tacan di pasar anu pemasaran ge sapertos Traveloka ampun aja tacan dibuka nah itu masih namanya nuhun Tahu payung tetos jreng. terus Sudah keluar aura geledegan. terus kadang ngaevaluasi mana sisi kirana sisi pelayanan pilih kanggo akses kirang pilih kanggo dina tuangan pilih kanggo dina tenda kali itu kene tamihan di samping sasasi ya teh dianalisa sadaya ini Kalau ada kemudian polisi istri nama mungkin di Kabaya dia serutin sekitar Kabaya Itu lagi itu. Teu kada. Karena mah konsepnya enak, itu konsepnya dan enak. konsep nate di dia mah Lain. dekorasi di dina bahasa Bahasa. Ini jadi konsepnya konsep perpaduan lah camping. perpaduan Asli namanya konsep camping Ya. tapi lain di sunat. nah Bukan cerita di oh iya. Madurana aya ayeuna aya sapertos jalan kawit nama moal di aspal tadi biasa namina kaleuweung mah da sanes jalan mulus sanes coran jalan kitu aspal ge batu koral banjur ku aspal batu sikan geus serak-serak